Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun, semangga urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa silaturahmi dina kasempatan ieu anu mugia dina kayaan sehat walafiat. Henteu hilap sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin anu ku simkuring dipika hormat, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna keharmonisan kulawarga dina zaman modern. Naon anu dimaksud keharmonisan teh? Harmonis dina kahirupan mangrupikeun kaayaan di mana sadayana tiasa silih rengkuh babarengan sehingga aya karukunan dina hiji kulawarga supados kacapai kabacaan. Keharmonisan penting dina unggal masing-masing kulawarga sabab kulawarga jadi kebutuhan tina segala kebutuhan. Tapi dina zaman milenial ieu kekeluargaan henteu deui harta anu dipiboga ku sadaya, tapi mangrupikeun ciri khusus anu dipiboga ku hiji kulawarga. Nalika beki seueur jalma anu mentingkeun diri sorangan. Dina zaman majuna teknologi ieu jadi ngarobah pola pikir manusia. Anu kakuasaan jadi tujuan, harta jadi kecanduan, tapi kulawarga jadi taruhan. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, keharmonisan jadi kunci utama dina kacapai kabacaan. Henteu aya rasa silih asah, silih asuh dina hiji kulawarga moal mungkin kacapai kabacaan. Kulawarga jadi hiji-hijina tempat anu nyaman tur merenah. Kulawarga jadi hiji-hijina tempat babagi carita kahirupan. Kulawarga jadi hiji-hijina tempat ngadu salian ka Gusti Allah. Hal penting anu kudu diperhatikeun dina ngajaga keharmonisan kulawarga nyaeta komunikasi sarta jujur dina sagala hal. Tanpa komunikasi anu sae, kahirupan kulawarga bakal dinaungan ku salah paham. Tanpa kejujuran, kahirupan kulawarga bakal dinaungan ku kabohongan. Janten ngajaga komunikasi sami sareng ngajaga hubungan kulawarga. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, ku kituna hayu urang sasarengan ngajaga keharmonisan kulawarga urang. Luangkeun waktosna kanggo kulawarga, margi kulawarga jadi bagian penting dina kehidupan. Margi oge keharmonisan moalnya ngajatukeun jabatan, keharmonisan moalnya ngurangan harta, tapi keharmonisan bakal ngajaga karukunan kulawarga. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, mung sakitu anu tiasa simkuring dugikeun mugia manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun kana sagala waktosna, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.